Jalan-jalan jeung si Alan, balik nate kasih uang. Arurang sagerombolan, ieu ti kelompok 2. Di dieu sim kuring sapara kanca bade mintonkeun sahiji tugas nyaeta drama sisindiran nu jejerna ngamumule kaulinan tradisional. Nepangkeun abdi Desi janten Iis, Abdi Lulu janten Lini, Abdi Sumi janten Iya, Abdi Nurul janten Eis, Abdi Rahma janten Dia, Abdi Nasia janten Puput, Abdi Re janten Katang, Abdi Ilham janten Dadang. Wilujeng Nyakseni. Dina hiji waktos aya budak awewe nu keur ngorek HP. Manehna panasaran ari ngaranna kaulinan tradisional teh naon jeung anu kumaha rupana. Tapi anu sabenerna kajadian, manehna teh asli Sunda, icing di Jakarta jeung bisa ngomong Sunda ge. Tapi manehna teh teu apaleun naon nu ngaranna kaulinan tradisional teh. Ih, resep cigana, naon yang ngaranna nu kieu teh? Ari itu ciga si Puput keur naon dirinya? Put, keur naon di dieu? Iya, orang teh tak kahajan ningali video permainan-permainan kieu. Nu kieu teh permainan naon ngaranna? Permainan kaulinan meureun. Nya sarua wae atuh artina mah kaulinan naon sih nu kieu teh? Pira ku teu apal Put. Kaulinan tradisional, ulina teh jeung si Yuda. Kaulinan tradisional, ngamumule taneuh Sunda. Oh, nu kieu teh kaulinan tradisional. Patak nanyakeun ge da teu apal. Ye, udah. Icing di Jakarta mah teu apal kana kaulinan tradisional teh. Nya kumaha atuh, da urang di Jakarta tara ulin nu kieu jadi we teu apal. Geus, isukan mah urang ulin yuk. Ulin kaulinan nu kieu, ajak barudak nu lain. Hayu hayu, rek di mana? Jam sabaraha? 5 urang we jam 10-an. Oke, siap. Isukna si Puput jeung si Iis geus panggih deui. Tuluy weh si Dia, Lini, Eis jeung si Iyah teh nyamperkeun. Barudak, kadarieu dari heula. aya tuh orang ulin ieu tos pake baju anu kieu. Heula iya, menigaya pakai baju Sunda. Meuli baju jeung si Dinda, balik-balik nempok budak. Da urang mah orang Sunda, nya cinta ka tanah Sunda. Bislah hayu. Ari si Dadang jeung si Katang kamarana? Eta keur main nu di walungan ti kadada. Hayu ah. Hayu. Ari beneran. Ulin oray-orayana yuk. Orang teh nu kumaha? Jadi kieu, sampe ngamitian kaulinan ieu barudak teh kudu nangtukeun saha nu rek jadi gawang ku cara gambreng. Soalna kieu. Ompim palayung gambreng. Nah, kan Lini jeung Iyah. Lini jeung Iyah kan jadi gawang. Sanggeus kitu Lini jeung Iyah teh boga julukan. Misal Iyah teh beureum, Lini biru. Sanggeus kitu sesana teh ulin muteran Iyah jeung Lini bari nyanyi lagu oray-orayan. Sanggeus nyanyi lagu oray-orayan, leungeunna nu ngajaga gawang turun, saha nu katewak eta kudu milih beureum atawa biru. Tuluy we nangtung di tukang pilihanna. Tuluy nepi ka geus anu nu jaga gawang kudu suwit saha nu eleh eta kudu agadong meureunna. Nanti ayo Lin ayo. Oray-orayan luar leor ka sawah. Tong ka sawah parena kesedembut sah. Oray-orayan luar leor ka kebon. Tong ka kebon, di kebon loba nu ngangon. Mending ka leuwih, di leuwih loba nu mandi. Saha nu mandi na panderi. Oh, nu kieu kaulinan tradisional teh. Nya nu kieu na ka mana we ari Puput teh?
rajabana. Barudak keur anteng arulin, tuluy weh si Tatang jeung si Dadang nyamperkeun. Assalamualaikum barudak. Waalaikumsalam. Meuli tempe kaceu ame hargana teh 1000-an keur naraon meuni rame da urang hayang ribuan. Babalai tambelan meulina di warung ieu kelarulin kaulinan hayu atuh kadarieu. Dengan dipuput, kira ka diput. Terkamari sakalian hiburan lamun jalan ka Cibadak kudu meuli papaisan ulin bareng jeung barudak mani kuat tetep Tuluy weh barudak arulin, aya nu ulin oray-orayan, ulin congklak, jeung teng 5. Sindiran, sindir samping gogonjakan. Sindiran, hayu urang uulinan. Menigaya pakai baju Sunda. Kumaha atuh dari Jakarta tara ulin kieu jadi eta apa? Ada kata, ada ikat eta sakitu. Ada